warahmatullahi wabarakatuh. Urjing enjing sadayana murid-murid para salapan nu aya di Santi Wahidin kumaha dama. Mudah-mudahan hidup sadaya aya dina kaayaan saha walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Patepak deui sareng Ibu Devi Sofiatina dina mata pelajaran bahasa Sunda. Nah, orang kali sadaya walaupun orang masih pandemi corona, mengingatkan hidup sadaya ya. Nu namina protokol kesehatan nyata 3M. Nu kahiji nyata memakai masker. Urang rek kabana bae kedah memakai masker. Nu kaduana nyata mencuci tangan. Urang teh kedah rajin nu namina mencuci tangan ya. Sareng nu katiluna nyata menjaga jarak. Jadi urang hindari nu namina kerumunan. Hindari dan kudu ngajaga jarak. Nah, mulang kali sadayana Ibu bade ngingetkeun ka hidup sadaya kedah tetap semangat diajarna ya, ulah sampai males-malesan. Sareng tong hilap. Sareng absen dina learning ya anak-anak sadaya. Terus ayeuna Ibu bade ngajak hidup sadaya supados ngadoa samemeh diajar ya. Mudah-mudahan ilmu nu bade ku Ibu dipasikeun teh tiasa bermanfaat. Mudah-mudahan virus pandemi teh segera musnah di muka bumi ya. Amin. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa selesai. Nah, murang kali sadaya ayeuna di dia Ibu bade lebet karena materi drama ya. Tapi saat anak ada drama, Ibu bade ngingetkeun heula materi minggu lalu nyata ngeunaan pakeman bahasa ya. Ulang sadaya kampus diajar ngeunaan materi pakeman bahasa ya. Pakeman bahasa teh seueur ya, aya caturangga, aya kila-kila, aya kapangalian, aya uga, aya idiom, aya babasan, aya bahasa. Mudah-mudahan hidup sadaya masih ingat ya ngeunaan materi pakeman bahasan. Lajeng ayeuna urang kana drama. Tapi Ibu di dieu bade nyebatkeun heula tujuan pembelajaran aya dina drama. Nu kahiji nyaeta siswa dapat menyebutkan pengertian drama. Nu kaduana siswa dapat menyebutkan jenis-jenis drama. Nah, murang kali sadaya kira-kira aya nu terang teu naon pengertian drama. Cobi Hamdani, kira-kira naon sih anu dimaksud drama? Drama nyaeta carita lalakon anu dipentaskeun dina wangun paguneman atawa dialog. Drama adalah carita lalakon yang dipentaskan dalam bentuk dialog ataupun percakapan. Ayeuna urang lajeng ya kana jenis-jenis nu aya dina drama. Nu kahiji sok aya nu disebut tragedi, aya opera, aya tragikomedi, aya melodi drama, aya parce, aya Pablo jeung sajabana. Ayeuna urang lajeng kana drama numutkeun pementasanna ya, bagian drama numutkeun pementasanna. Menurut pementasannya dibagi jadi genep ya. Nu kahiji aya nu disebut drama panggung, nu kadua aya nu disebut drama radio, nu katilu aya nu disebut drama televisi, jeung nu kaopat aya nu disebut drama film, sedangkan nu kalima aya nu disebut drama
boneka jeung nu terakhir aya nu disebut drama wayang. Coba diinget-inget ya anu genep bagian tadi numutkeun pementasanana. Coba ayeuna urang lajeng kana ngeunaan materi struktur nu aya dina drama. Cobi ibu rek naros kira-kira naon bae sih struktur nu aya dina drama? Nu kahiji aya nu disebut bagian prolog. Prolog tuh nyaeta pembukaan ya, pamuka ya. Sedangkeun nu kadua aya nu disebutna nyaeta dialog. Dialog nyaeta bagian anu dicaritakeun ya atawa anu diomongkeun. Sedangkeun anu katilu nyaeta aya epilog. Epilog di dieu teh bagian pamungkas atawa bagian terakhir. Cobi diinget-inget deui. Be struktur drama aya naon be? Coba Hamdani. Nu kahiji naon? Aya prolog pinter. Nu kaduana aya dialog. Nu katiluna aya epilog pinter. Mudah-mudahan hidup sadaya paham ya ngeunaan struktur anu aya dina drama. Lajeng be ya. Ciri-ciri dramanya eta nu kahiji mibanda permasalahan atawa konflik ya. Konflik. Jadi dina drama teh caritana kudu aya konflik. Terus nu kaduana mibanda peran atawa aya artis ya. Henteu mungkin drama tapi henteu aya peranna atau aya tokohna tusan maena. Nu katilu drama teh ulah leuwih ti 3 jam ya. Aya deui mibanda aksi ya. Kudu aya aksian oge dina drama. Jeung nu terakhir nyaeta henteu aya ulangan hiji mangsa ngeunaan adegan. Ayeuna urang lajeng kana unsur-unsur anu aya dina drama. Tentuna hidup sadaya pernah mirang ya unsur-unsur naon bae sih nu aya teh, pernah meureun nya dina novel, kan pernah diajarkeun unsur-unsur novel naon bae. Nah, unsur-unsur dina drama ge teu jauh tina unsur-unsur nu aya dina novel. Unsur nu kahiji nyaeta aya nu disebut lakon. Lakon atawa tokoh lakon nyata jalma nu aya dina hiji carita drama ya, jalma anu miboga peran dina hiji carita drama. Lakon atawa tokoh di dieu dibagi jadi 3. Nu kahiji nyaeta aya tokoh protagonis, nyaeta tokoh anu utama anu aya dina hiji carita ya atawa pemain utama miboga peran utama. Nu kadua aya disebut tokoh antagonis. Tokoh antagonis di dieu nyaeta tokoh anu miboga peran jahat ya. Jalmana teh miboga lalakon jahat dina hiji carita. Sedangkan anu katilu aya disebut tokoh tritagonis. Tritagonis di dieu nyaeta tokoh sebagai tokoh penengah ya. Jadi pasti dina carita aya nu tokoh baik, aya tokoh utama, aya oge tokoh jahat, jeung aya tokoh penengah. Lajeng unsur nu kadua nyaeta aya nu latar. Latar nyaeta tempat kejadianna hiji carita ya. Otomatis mun aya drama pasti aya tempatnya ya. Bisa kejadian teh bisa di rumah, bisa di sekolah, beung sajabana. Terus latar oge dibagi jadi 3 ya anak-anak. Aya latar waktu, latar tempat, jeung latar suasana. Latar waktu misalkan kejadiannya teh jam sabaraha sih? Nah, bisa jam 8 isuk, nah bisa 8 peuting. Anu kadua latar tempat. Nah, tempat nanti bisa di mana? Bisa di imah, bisa di sekolah ya. Terus anu katilu suasana teh kumaha sih? Suasana anu aya dina carita tersebut teh, suasana kejadian anu aya dina carita tersebut teh kumaha? Nah, suasana teh sedih, nah suasana teh gembira ya. Nu katilu nyaeta aya jejer ya. Jejer atawa tema. Kawas cerita percintaan, cerita tentang kehidupan orang miskin, cerita tentang kehidupan orang kaya, dan sebagainya. Gagasan ide pokok lah yang ada dalam cerita itu disebutnya jejer ya. Terus aya nu disebut amanat. Amanatnya eta pesan nu hayang disampaikan. Sedangkan unsur drama nu kalimanya eta aya nu disebut paguneman ya. Pagunemannya atawa disebutna dialog. Otomatis lah pasti dina cerita drama aya dialog, nggak mungkin orang nggak ada dialog ya, nggak mungkin orang nggak ngomong loh. Namanya juga drama pasti ada pementasan ya, ada obrolan. Nah, dina paguneman oge nyaeta kudu sesuainya jeung karakter masing-masing. Misalkan si antagonis ya emang kudu mawakeun peranna ngeunaan antagonis.
Terus anu kaduana oge bahasana kudu komunikatif jeung bahasana teh kudu gampang dipikaharti ku jalma ya. Terus anu terakhir aya nu disebut permasalahan. Pastilah setiap cerita otomatis pasti punya permasalahan ya. Permasalahan nanti juga pasti setiap permasalahan itu bakalan ada jalan keluar. Pasti di setiap peran drama itu mempunyai pesan yang ingin disampaikan. Apa sih inti dari film drama tersebut? Apa ya pesan yang ingin disampaikan kepada si penonton itu? Apa pesan yang ingin disampaikannya dalam permasalahan yang ada dalam permasalahan drama tersebut? Misalkan konflik tentang keluarga, konflik tentang percintaan, pasti semuanya bakalan ada jalan keluar. Nah, sakitu ngeunaan unsur-unsur anu aya dina drama ya anak-anak. Mudah-mudahan bisa dipahami ku urang kali sadayana. Mudah-mudahan sadayana tiasa ngerjakeun kuis-kuis anu aya dina learning jeung mendapatkan nilai anu memuaskan. Kesimpulan tina materi dinten ayeuna nyaeta drama mangrupa carita anu digelarkeun dina wangun paguneman ya, carita lalapan anu digelarkeun dina wangun paguneman. Nah, jenis-jenis drama diantaranya aya tragedi, aya komedi, aya opera jeung sajagana. Terus drama dibagi menurut pementasanna nyaeta aya drama panggung, drama wayang, drama televisi, drama radio jeung drama boneka. Nah, urang kali sadaya pogi-pogenya mingguan payun urang bakalan diajar bagian-bagian anu aya dina drama, bagian-bagian anu aya dina drama ya. Nah, mungkin sakitu materi anu tiasa kapiatur ku ibu. Kirang langkungna ibu nuhunkeun dihapunten. Urang patepang deui minggu depan ya anak-anak. Mudah-mudahan kita dikasih sehat selalu, panjang umur, amin amin ya rabbal alamin. Lupa ya anak-anak simak video akhir pembelajaran. Akhir kata dari ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dengan memujimu aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.